Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Amit amiti kudu miceun anjeun al adza kana pilara anitoriki ti jalan. Fa innahu karana sayaktosna itu miceun pilara laka pikeun anjeun teh sodaqotun eta sodaqoh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Allahumma ya Allah, inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti min ilmin tina ilmu la yanfa'u anu henteu mangfaat itu ilmu. Wa amalin sareng tina amal la yurfa'u anu henteu diangkat ieu amal. Wa du'ain sareng tina doa la yustajabu anu henteu diijabah ieu doa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Allahumma ya Allah ij'al moga ngajadikeun Gusti fi qalbi dina hate abdi nuron kana cahaya. Wa fi lisani sareng dina lisan abdi nuron kana cahaya. Wa fi basori sareng dina paningali abdi nuron kana cahaya. Wa fi sam'i sareng dina panguping abdi nuron kana cahaya. Wa an yamini sareng ti belah katuhu abdi nuron kana cahaya. Wa an yasari sareng ti belah kenca abdi nuron kana cahaya. Wa min fauqi sareng ti belah luhur abdi nuron kana cahaya. Wa min tahti sareng ti handap abdi nuron kana cahaya. Wa min amami sareng ti palebah hareup abdi nuron kana cahaya. Wa min khalfi sareng ti belah tukangan abdi nuron kana cahaya. Waj'al sareng muga ngajadikeun Gusti li pikeun abdi pinapsi dina diri abdi nuron kana cahaya. Wa'zim sareng muga ngunggulkeun Gusti. Wa'dim sareng muga ngagungkeun Gusti li ka abdi nuron kana cahaya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Allahumma ya Allah igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi. Warhamni sareng muga mika asih Gusti ka abdi. Walhikni sareng muga milukeun Gusti ka abdi birofiki ka babaturan al-a'la anu luhur darajatna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Allahumma ya Allah, inni sayaktosna abdi as'alu eta nyuhunkeun abdi ka Gusti minal khairi tina kahadean. Kullihi tegasna sakabeh khair. Ma kana perkara alim tu anu terang abdi minhu tina ma. Wa ma sareng kana perkara lam a'lam anu henteu terang abdi. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti minasyari tina kagorengan kullihi tegasna sakabeh syarr. Ma tegasna perkara alim tu anu terang abdi minhu tina itu ma wa ma sareng perkara lam a'lam anu henteu terang abdi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Jabir bin Samrah katampi ti Jabir bin Samrah. Allahumma ya Allah ij'al muga jadikeun Gusti ni ka abdi minal lazina tireng-rengan jalma-jalma ida ahsanu di mana-mana gawe hade ieu ladina istabsyaru tah bungah ieu ladina wa ida asau sareng di mana-mana gawe goreng ieu ladina istaghfaru tah minta hampura ieu ladina. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti min qalbin tina hate la yakhsha'u anu henteu khusyuk ieu qalbu wa min du'ain sareng tina doa la yusma'u anu henteu didangu ieu doa. Wa min nafsin sareng tina diri la tashba'u anu henteu wareg ieu nafsu. Wa min ilmin sareng tina ilmu la yanfa'u anu henteu mangfaat ieu ilmu. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min haula'il arba tina eta anu opat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Allahumma ya Allah urzuq moga ngarizkian Gusti ni ka abdi hubbaka kana cinta ka Gusti wa hubbaman sareng kana cinta ka jalma yanfa'uni anu manfaat ka abdi naon hubbuhu mik cintana ka itu man indaka munggu Gusti. Allahumma ya Allah ma ari perkara rozaktani anu ngarizkian Gusti ka abdi mimma nyatana tina perkara uhibbu anu mika cinta abdi
Paj'al muga jadikeun Gusti hu kana itu emak kuwatan kana hiji kakuatan li pikeun abdi fi madina perkara tuhibbu anu mika cinta Gusti. Allahumma ya Allah wa ma sareng ari perkara zawaisa anu mengkolkeun Gusti zawaita anu mengkolkeun Gusti anni ti abdi mimatina perkara uhibbu anu mika cinta abdi paj'alhu muga ngajadikeun Gusti kana itu emak parogon kana kaberesan fi madina perkara tuhibbu anu mika cinta Gusti. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Allahumma ya Allah ij'alni muga ngajadikeun Gusti ka abdi syakuron kanu loba syukuran. Waj'alni sareng muga ngajadikeun Gusti ka abdi saburon kanu loba sabarna. Waj'alni sareng muga ngajadikeun Gusti ka abdi fi aini dina paningali abdi shaghiron eta anu leutik. Wa fi ayuninna sareng dina paningali na jalma-jalma kabiron eta anu gede. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Bazzaru Imam Bazzar anil Baridah katampiti Baridah. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti minal ajzi tina apes wal kasali sareng tina kedul wal jubni sareng tina borangan wal bukhli sareng tina koret wal harami sareng tina pikun wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min adzabil qabri tina siksaan kubur wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min azabin nar tina siksaan neraka wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min fitnatil mahya tina fitnahna hirup wal mamati sareng fitnahna maut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.